jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia Sumuhun. asaku kabina-bina teuing sia Sagagahna gitu. kaleuwih kagagahan di aku Ya, kalangkungan. sombong salilana bagea pot bagea anak mangjang Dah. Bagian. nampi nuhun kana pembage kulan nuhun kulan semahong arcana maya semah abdi anina dampa sampean pangresa Gusti Raja naon teh dola Triloka kulan hampir ya aing nyebut Raja Singa Ulah heureuy. Ulah teh. ditarima pot kau nyuk mang nu hiji deui hak nuhun Mang nu make rompi. demongan ngamangkeun tadi ning Mang nu make rompi. inget aing mang kitu teh inget kana lagu entong paeh Eta bae. entong mulang urang Untuk pulang. jeung saha abdi wae sareng si Dawala ulah jeung Dawala sumur gareng teu ka dieu nuju dagang pulsa si gareng teh Boka konter sih. muka konter Yang beno. mung teu aya nu meuli wae nah mari nu didagangkeunna kartu gaple Atuh jauh kok. Boka konter. Dawalana sia teh seuri aya geus seurikeun muranya Jauh. teu nyari ai dagang konter ada di jerona manisan Jauh atuh. maksud tujuan maneh datang ka dieu anu mawi bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang abdi jelema beulek kesenteng paribawasna jelema Balaga digdeg. balaga digdeug sanes beulek kesenteng balaga digdeug jelema bodoh balelo teu aya kanyaho abdi teh dipercanten ku Gusti Batara Kresna raja dunya ya aya kitu ieu teh abdi teh delegasi duta ti dunya ulah dubes duta besar takuha sakitu teu kirang sareng teu langkung abdi dongkap ka dieu teh dipiwara ngahaturkeun ieu layang walapatra nepikeun surat sumuhun ieu walapatra teh kedah katampi ku salira Gusti Otipati di ieu sawarga Meniloka bener kitu da wala da kitu perjuangan ka dieu teh abdi teh berat Ya, rumit. gogoda rintangan sareng sajabina Rumit, Kang. untung abdi mah di dunyana minang nyenen kemis Tah eta nu betak eta teh. Betak salamet teh. ai poe Senin puasa naon sanes puasa Senin teh nganyuk kemisna teh bayar Aya nganyuk deui kemisna teh Aya nu bayar ku batur. nepi ka numpuk hutang Aya jalan kemis. ieu teh dipayuneun Otipati ngalamun teu Otipati tingali kerung Ulah heureuy ya teh. Ih, tong heureuy pot tong heureuy cek mana suratna ieu ulah mugia katampi ku salira Gusti Otipati ditarima pot nuhun sawangsuna ulah dah dek dibaca ku kaula efek teh di jerona teh nomor nalo geus eueuh nah sia teh Sina tong baheula. heureuy Singapura cenah Kita baheula tuh. cobi awas oti sangka pangrasa akang ngupingkeun barang ku Otipati niaos
Iya. ditinggali maksana teu kirang sareng teu langkung nyaeta miwarang turun tina karajaan Dah. malih ieu teh mangrupakeun ancaman ka Hyang Otipati Jagatnata malih anu jadi kagetna Otipati mah pajarti Kresna teh geuning anu ditandatangan ku Semar Badranaya kitu kaayaanan anu dina unggeling suratna Dah. nyaeta ngancam lamun teu turun tina karajaan dina harti Semar bakal mancat ka sawarga Walah. Panyiar talelo bawan Panyiar tali Tenang ludeng antaringrang berjuang di medan perang. Panyiar tali lumawar batara guru nafsu kang kagila-gila nafsu kang kagila-gila Dadu mundur pantrang ulang. wis kena dihimpi nasti kersayang wis kena dihimpi nasti kersayang kurang ajar sia cepot Walah. Loh, panuhun ulah dicacana kali mengukur piwarangan sih. Sarwana bapakna jeung anakna sih. Dharma atuh dan Dah. Eta. Sami kumaha ulah? Bohong sia. Ti saha ieu surat? Ti Gusti Batara Kresna tenyo tanda tangan saha? tempo tanah tangan Kang. Naon adi? Ngancam ka kaula. Saha teh? Si Semar. Wah. Kek ngarti aing ieu dora. Benahnya Hanya tak kuring yang ngalamun. dia kebingung. Ngancamna kumaha dina eusining surat eta ngaiblis-iblis ka kaula supaya turun buru-buru tina kursi kerajaan Kira lengser cenah. satarimana ieu surat kudu buru-buru turun tina kerajaan geura nyingkah sabab tempat anjeun lain di dieu kitu pokna ka kaula Diinformasi atuh. eta teh cenah mati Kresna tapi ditandatangan ku si Semar tenyo ku sia Kang baca Kang. baca Dah, bener teu? Jeng Kang dina teh tanda tangan we tenyo meureun wawu tanda tangan saha eta Wow atuh. Alah. Nah bet atuh geuningnya Kang. nah lila-lila teuing Keur ngeja, dieja heula, dieja. pantes anu tadi balik yo paingan hese atuh aing teh. eta ku. Heeh. Paingan kamulang kumaha. paingan hese Aja we. Itu piraku dah kaciri we ti balik gua. di saha eta aing Semar waduh Akang katipu dia teh. moal asa deui aing turun ka dunya panggih bapak aing didagor ku aing balikeun Bawa ka kanang ieu teh goba. merapkeun anak kita supaya dipaehan di dieu kumaha Bawa ka kanang goba. Kagebruskeun teh. si Semar Badrana yang ngancam ka aing kudu buru-buru turun tina karajaan Dah. Ieu. eueuh bapakna ina anakna di podaran ku aing ieu lain ti Kresna tenyo tanda tangan saha cuman tanda tangan pun bapak sieun Disangkopet taun kan. bapak sia pikeun males pati ka bapak sia aya anakna sia di podaran ku aing walah cilaka da walah Wayu.
Ngebruskeun anak ieu mah. Lagi-lagi keding kan. awas ya badranaya ku aing tingalikeun aing mah nya ge bapa Kanang domba cek abdi. Dikeretan setik-setik gitu. aing teh bapa kukut ka Semar teh Waduh. sing goreng geuleuh tiba heula we Bisa jadi itu teh. Piraku ari bapak bener mah. dumeh aing meureunna sok nempok emak keur nyiksikan bawang Ai keur marut geudeun. Dimuruan merenya. Kresna deui atuh nepi ka kitu jeung Gatot Kaca Bisanya muter sailod sakongko nepi ka kieu abdi teh nyaan entong make jeung loba carita pinter adu telu ampar tiganan. penastik kersahyang tumampara Dah, iya ge. astra jingga kasapu ku angin sareng dawala melayang di gegana wiati Ulah! Datan nira tangga demam datan nira tangga demam ewu pagulingan rana sapraptane pun ieu anu kakasih Sukma Dewa Kusuma sampun dumugi dateng ngarsa Dah, iya ge. atuh astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu sinatih Dah. aduh dihianat ku Adipati Jagatnata Rupina kulan. Aya Dan keneh. sana naon. aya keneh aya nudana nama Ngapan nama aya? kalayan izin anjeunna waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya cager maneh ya euy naon aka cager alhamdulillah euy Tuh, hari alhamdulillah. lain kuring mah paeh Manya maut atuh. udang la ilaha illallah dola nah anu tadi teh dulu Bae 8 tahun. alah Ngeluk. saha anu tadi Ini tadi we Sincep. wilujeng ketemu lagi bro Bro we kesana tuh. nuhun alah den Aduh. ulah diteraskeun den batara guru ngamuk kasim guring naon sababna abdi teh nuju di benduan ieu teh ieu surat yang nyirakakeun je Kumaha cenah? abdi rek balik ka dunya ayeuna rek deungelan Semar Badranaya tah si entog teh tah Rek diganti. mina-mina teuing sia penguin Si Kalkum. anak diparabkeun rek ditotogkeun ka Kawah Chandra di muka nah geuleuh kunaon ngawa kunaon Semar ka dewek heula kawin teh Naon nu dipake sirik. aing nyeri dihianat ku bapak kukut Aduh, Pak Kukut. Tete bapak kukut. padahal dewek teu rumah ngarebut emak Ah, piraku atuh. teu mungkin aya timuruan mah Teu mungkin. Lain. Mun kasih wakaf. kumaha atuh ge kieu ye Ingat di Garut ya. jadi maneh teh dihianat ku Adipati sanes ku Adipati ku bapak kuring si hideung si beungeut bodas si buheukeun Siapa beungan? Ngedurwek si sakit. kanyutna leutik ai ambek teh meuni bebeakan Hayang nya puas. Sok naon hari kieu mah. Sikina teh hiji. persayakeun ka kaula Adipati urang lawan ku kaula moal kuat dan eta teh rajat naon daulah nu tadi teh Triloka teh eta aing poho wae teh kayaknya euy Raja Triloka teh tilu alam nu dipingpinna ge ai kitu eta teh raja sawarga nah memangna kaula
hak asasi kaula salaku manusia terk diukur ku tungtung sapatu otipati. Walah. Dah. Eta. Kumaha mun paeh Ridho. Eta sih. ancur lebur papan kari tulis daya halanganana. Ridho. Alasan pikeun nyalametkeun dunya. Jadi pangna dunya nepi ka ruksak teh kulantaran pamingpin di luhurna ieu. Di alasanana. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus alatan saha? Otipati. Ya, buntut bangkong. Birokrasi ruksak. Buntut bangkong kabeh gitu. Demokrasi Wah, disimpingan. Simpingan bener. Gara-gara si Otipati Batar Guru ieu. Aut-autan. Haling kaula. Ari dinya pangkat naon? Teu RT acan. aya kitu wanian. Lalawara teuing kuring oge pangkatan teu wani. Kemade. Batur oge nu aya pangkatan mode keresna ka kaca nu wanieun ka dieu. Eta mah jelema bodoh na taku leuwih ti kotok. Ipis buri nu kitu teh. Pisburi. Aya nu leuwih bodoh naon kanyut. Dawake bodoh. Aha, batur mararapat di jero ieu mah ngajedog di luar. Tarang ngiring lebet. Buat ting sup. Lain si ieu ngomong teh ka mana we. Ting. Restoran nama Asal ngaliwat kana otak diomongkeun. Buat ting sup. Oh. biningan pada Buat ting. Ngaliwatan ambek aing teh euy. Heeh. Tuh ka dieu. Diuk di hareup di tukang kamu. Ayo maju. Salamet geuning mana cepot. Sumuhun kula dikerjakeun panginten da abdi menjelma soleh. Nya masih kana panjang umur segitu. Eta ku dia aku. Heeh. Oke soleh segala. Ah, Jelema Ieu saha ieu? Tah ieu jeger abdi. Koboy Monas teh ieu ieu. Duh, boy monas. Ini acana ceptara teh. Nu jijik kada koboy Monas atuh. Teuing atuh. Apan nununguan anu ngagantung maneh di Monas. nama tulus. Teuing mun kitu. Elah. Ngaranna saha sampean? Ngaran kaula Sukma Dewa. Ade Komarudin. Oh, bisa jadi. Mana we karep atuh? Bisa jadi. Saha teh Den? Dah kasih proses. Ngaran kaula Sukma Dewa Kusuma. Sukma Dewa Kusuma ora kapinu gawe. Maksudna muasa anu bakal bisa melaan kaum lemah lintang ti kaula. Dah. Aya eta. Sok geraroga hala ieu anu duaan. Dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula. Cocok teh malah. Apa kun wani marang aku? Ora wani deneng apa kulanang? Iya, pada lenang ieu sokanya. Oke ja. Kunaon nepi ka ilang kepercayaan ieu ka pamimpin para dewa cicingeun? Hah? Moal nitah dewa? Dewa kabeh hare-hare. Tuh, urang dieu geus dipercayaeun. Komo nu jauh. Komo nu jauh. Nu deukeut jeung mana. Lamun kitu carana sok urang adu jajaten jeung kaula. Buktikeun Otipati. Sahabat abdi, nu disamata ge keok. Rek Bos nyamat juga ada naon. tuh. Daweuh hodaman nu disamat lagi itu. Jelema geus eueuh hodaman. Aya disamat wae. Eta ku gede huluna menyenakan. Batara Guru Otipati Jurig. Naon? Anjeun kalakuan anu mode kitu. Anu ngakibatkeun dunya hareng-heng ku dedengian. Dah. Pajejet ku dedeleuan. Sabab ieu nu di luhurna ye jurig. Lolobana dipingpin ku iblis. Sakali jurig tetep jurig sia. Walah. Ieu Sukma Dewa Kusuma saciduhing metu sakecaping nyata. Dah, ieu ge. Weruh sadurung winara Beres. atuh ieu Batara Guru disebut jurig. Leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata. Dah. Jangelek jadi denawa jangkung gede simadada. Wah.
kurang ajar sia balikeun deui wujud aing teu bisa sakali jurig tetep jurig Wah, eta. paingan Dah. krisis kepercayaan loba nu geus teu percaya da ieu dedemita mimitina ieu Nya, geus lain. anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh kurang ajar sia Diriwat. Sukma Dewa Kusuma ya di podaran ku aing buktikeun kurang ajar pinastik kersayang tumampara Iya inge. ieu Sukma Dewa Kusuma dijamaku denawa penjelmaan Batara Guru aneh bin ajaib Iya inge. sadayana nu ningali jadi kaget ngahuleung ngaraga meneng yen ieu Sukma Dewa Kusuma dijamak leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata Dah. jangelek jadi Batara Guru anu aslina Apa nih? goblok si togog ku aing diburuhan deh Wah, diburu. jadi pengkhianat Tenan, di pengecut. lamun bulan ting sabara bulan mun tahun ting sabara tahun aing dikeum dina cupu ngan ku aing dipake kasempetan pikeun tatapa ngusir maneh hah walah gelo dulu aya nu manggihan Dah. Les. tuluikeun otipati kagok borontok ka palang belang naon maneh ngalamun pot Naon kaget kurang Ngaulang. ieu teh kumaha riwayatna buat pabelit ulah nyalahkeun bapa maneh ari bapa maneh teh badan intelijen sawarga anu aya di dunya barukan samaruk naon detektor di dunia. anjir bapa aing teh 007 Iya, burukan jalan-jalan sipan teh intelijen. heeh tapi keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong mau aya nu apaleun anakna moal aya nu apaleun anakna ge biheung nyaho kumaha teh terang lah nu matak maneh ulah ngancam ka bapa maneh bisi kawalat anu bener nyieun surat eta keke kunaon atuh di pihak di anu miwarang ka abdi teh Gusti Batara Kresna sabab lamun maneh dititah langsung ku Semar moal ngagugu Wah, ini cara ngagugu. da maneh mah jelema bedegong Dititah ku kolot betara. Bora-bora ka itu ka warung kita dae. tapi Semar gawe bareng jeung Batara kontek bisi maneh teh nyaho bapa maneh teh eta teh Sang Hyang ai Sang Hyang teh saluhureun Batara gitu Kang apal meureun Gusti Maha Agung Bapa aing Aya kitu. nya nu matak teh ge bapa urang mah Teu ngacirikeun. dalem atuh ieu sawarga teh nu bapa maneh kaula manganukur ngawakilan wungkul wakilan anjeunna mah tuh bisi maneh hayang naon ti sawarga menilo kapek bawa kalian mawa ayeuna Kang ayo bidadari teh saberiji ayo 40 tah anu 40 we hayang sare abdi jeung bidadari kumaha rasana Nya hiji we kan. kana anu kitu kitu we Anu kana kitu we. di pikiran teh paingan ilmu teu mati kana gegewek we atuh pikiran teh Paingan ulik na teh gowe paingan ilmuna babari laas. paingan jadi eta teh Gusti Batara Kresna teh di bawah Bapak Abdi bener tapi omat sungut maneh ulah cuce bener Ulah apaleun. ulah cekcok mi hape bibir Kang buruh maneh engke ulun kumaula ka bapa maneh teh aya engke geus diaya disadiakeun Sayogikeun. romengeun hayang di mana ditempatkeun maneh engke di sawarga bojong aduh nah hayang loba mangu Oh, atuh nah pira aya manggis mangu. peteng Ka Pak Haji Rosad we nyungkeun. kan we tah kitu
kaula ge moal kuat nying hareupan eta denawa saha eta teh lanceuk kaula nu panggedena lanceuk bapa maneh ngan manehna teh marakayangan hirupna teu oleh dendam baheula dina rebutan layang jamus kali musada manehna teh dicekal leungeun kumang leungeun kencana nu katuhu ku bapa maneh dibedol nepi ka maotna nyaeta dina rebutan layang jamus kali musada baheula walah zaman Ismaya ulu eta teh tasugan aya amanat ti bapa maneh pikeun ngarengsekeun ieu kajadian ka pihapean naon ku bapa maneh cing henteu ulah sing jeger Kade ulah bohong lawan kebenon emot aya eta ge amanat ka abdi ngan ieu cenah tah selapkeun dina gugusi maneh naon buuk tapi rambutna pun bapak eta bener muhun sikan kadiekeun sok pikeun Kang ye keur naon buuk ye pokona kadiekeun beda deui ya sok cabut jadi dia tuh hese si anjing ya dempet ku eta kohek kayaknya kayak biji kohek iya nyelap na huncu dia bagus dudut Dora sahabat atuh geuning Gusti Maha Agung ya model gitu bapak buuk teh Semar mah deuleu buuk teteh komo kuku nak wantun sabaraha mang senjata kitu tah wani 10 miliar mah hiji awas ya ku ai naon lebaran hareup didudutan ku yang buukna tinggalikeun hayang boga jaket kulit ya. Kalau ku aing ku bapak ini mah Nyana mas politik mau di demennya Kang si horeng bapak teh batok bulu si madu mutiara tertimbun dola. eta punyungun dewek semaheun dewek dama-damaeun dewek bapak dewek teh geuning dola wah lain jalma bejakeun sawadaya aing sok loba dosa bapak sok amuk-amukan geuning ai beta duit teh dibere teh ai loket kosong da puguh ku aing dicokotan duitnya rasakeun jurig gerak cicing di tempat maneh alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa dah eta mulih ka jati pulang kasa mulang anjeun di tempat anjeun yes. Pusaka kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup dah nah urang dieu teu arah palun gitu kan nepi ka kieu nepi ka are-are na mah Gusti Nu Maha Agung aya naon ya Kaula teh kaju salila ieu aing ulun kumaula teh kajurig deuleu kabaraman sari paingan nepi ka eueuh cahayaan leres daya eueuh pamuran dangiangan da puguh eta teh jurig anu nyiliwuri setan sumaraha kelong anu newo-newo daya Duh. pamuran ampun Gusti kaporong aing luar biasa awut-awut ku aing sawarga sia widadari dileyak dewa-dewa dihancurkeun kawasan di muka di ruang ku aing dah penastik kersahyang tumampara iya inggih bakating ku tarik teka tinggali ngablesurna ieu panah kuncung sajatining urip kuncung sajatining hirup leres nyaho-nyaho ansur lebur papan kari tulis ieu wujudna iya inggih leungitan pelbih hilang tanpa karana ngebul tur tangga burinyai jadi cing baru risak cahaya inggih ngulon ngetan hidung ngaler si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna sang hyang rancasan anu cicing di alam marakayangan.
jurig sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia Sumohon. asaku kabina-bina teuing sia Sagagahna gitu. kaleuweuhi kagagahan di aku Ya, kalangkungan. sombong salilana Tenan. Heh, hayam beureum hayam kate Naon Kang? dek dibawana ka pasar Leres. dewek rek eureun lantaran capek Sumohon. sabab dewek hayang dahar